fiksi ganti al kalamuna logatna. Al kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al labdu lapad al murakabu anu kasusun-susun al mufidu anu mere faedah bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Geuleuh baca eta na. Al kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al labdu lapad al murakabu anu kasusun-susun al mufidu anu mere faedah bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Ngaran kalam teh lapad murakab mufid wado. Ngaran kalam teh ma ijtama apihi kuyudul arba'ah. Perkara nu kumpul dina eta perkara kayid anu opat. Lapad murakab mufid wado. Ngaran lapad sora anu ngurung kana sawareh huruf hijaiyah. Contoh Zaidun. Ngaran murakab perkara anu kasusun tina dua kalimat. Contoh Zaidun qaimun. Ngaran mufid mere faedah. Kusakira-kira anu nyarita jeung nu ngadenge teu kudu ngabalikan deui jeung nanyakeun kana maksudna. Nu kaopat wado nyaeta dimaksud. Berarti lamun ayeuna arkanul islami khamsatun. Arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam. Eta khamsatun aya 5. Arkanul islami khamsatun kalam lain Gus. Kalam Pangna arkanul islami khamsatun kalam sababna kunaon Gus? sabab kumpul kayid anu opat. Rupana kayid anu opat naon wae Gus? Lapad murakab mufid wado. Ngaran lapad Gus? Suara anu ngurung kana sawarehna huruf hijaiyah. Arkanul islami khamsatun lapad atawa lain Gus? Lapad Pangna lapad sabab ngurung kana sawarehna huruf hijaiyah. kayid nu kadua naon Gus? Murakab Ngaran murakab kasusun tina dua kalimah atawa leuwih loba. Arkanul islami khamsatun murakab henteu Gus? Murakab Pangna murakab sabab kasusun tina leuwih ti dua kalimah. kayid katilu Gus? Mufid Ngaran mufid mere faedah. kusakira-kira Kusakira-kira anu nyarita jeung nu ngadangu teu kudu ngabalikan deui. Arkanul islami khamsatun mufid atawa henteu Gus? Mufid Pangna mufid sabab mere faedah. faedahna tina arkanul islami khamsatun kana naon Gus? Lobana rukun Islam aya 5. Kayid kaopat Wado ngaran wado dimaksud. Arkanul islami khamsatun nu nyarita arkanul islami khamsatun dimaksud atawa henteu? Dimaksud Berarti dina arkanul islami khamsatun eta teh kumpul kayid anu lobana sabaraha Gus? 4. Maka arkanul islami khamsatun eta teh kalam cek nahu atawa lain Gus? Kalam cek nahu. Ai kalam cek nahu
takrifna kumaha Gus? Ma ijtama'a. Ma ijtama'a fihi quyudul arba'ah. Artina Perkara anu kumpul pirang-pirang qaid anu opat. Nyatana lapad, murokab, mufid, wadok. Berarti ya arkanul Islam teh kalam gitu. Baca logat tapi di al-kalamu. Al-kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al-lafdu lapad al-murakabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere faedah bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Al-kalamu ari kalam huwa ieu kalam eta al-lafdu lapad al-murakabu anu kasusun-susun al-mufidu anu mere faedah bil wad'i kalawan wado bahasa Arab. Wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limana walau